Kecamatan naon si ieu teh? Naon si Geusal? Kabupatena, Serang, provinsina, Jawa Tengah. Allahu Akbar. Jauh-jauh teh. Banten. 3 Pengadilan Agama. Allahu Akbar. Ari mah hayang papegatan. 3 pengadilan agama cenah. Gusti aya meni dendam ka salaki teh. Heeh kajen kumaha emah we nya. Heeh. 4 Kerakyatan pimpin Haji Udus. Hidup Haji Oyo hidup. Sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ece, alhamdulillah. Abah damang abah, emangnya molohok wae aki-aki hungkul. Atau mudah-mudahan nusumping ka pangaosan rezekina sing barokah, rezekina berlimpah ruah. Nucan kabeuli bisa kabeuli sawa. Pergi haji ngabring arakat lagi ka Mekah. Hoyong ka Mekah hoyong. Pengen ke Mekah pengen. Geus boga duitna. Arek ngojay meureun tah. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Mekah sareng Madinah. Nu hadir di pangaosan bari pagigir-gigir teu patanya ku abi didoakeun anu barogah hutang sing laluna sutangna. Anu pangtarikna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda yang mana? Kuda yang mana engkau senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Ini dia Neng Aziza telah datang. Sambutlah ia dengan senyum dan tepuk tangan. Ada anu koprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'mati tammah wa rahmatil ammah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah. Atau ngobrol baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nileuleus. Dengerin pengajian walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditambah dari pahalana ece aya nu ngaos teh diwaleureuh kalimat thayyibah Allah leres Bu. Ada yang sholawat dijawabna sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang sholawat dijawab sallallahu alaihi. Lamun aya sinden ti Karawang nembang karak dijawab tobat. Nya piraku aya sinden nembang dijawab alo. Ayo mes semangat teh kompak ku abdi di komandoan. Pandangan abdi ngeupel eureun can ngeupel teruskeun. Satuju? Cobian heula. Allah. Yo. Geus tong panjang teuing. Karunya aki-aki bisa ngapeun. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa we atuh. Muhammadur Rasulullah. Kapaksa. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus
halus can ngeupeung nya geus atuh eungap mah meuni maksakeun teraskeun ngaosna teraskeun terus oke Sadaqallahul azim ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma amin yang betul kalau ngadoa ngan Allah we Allah wa tafarruqam min ba'dihi tafarruqam ma'suma amin ya rabbal nada hapunten sate acana ka para kiai alim ulama asatid dan ustazah para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat mudah-mudahan guru-guru orang sadina dipasihan kesehatan amin wabil khusus segenap panitia yang terhormat Bapak Kades Bapak Haji Uyu Wahyudin SPD anu mana Haji Uyu teh ada geus aki-aki gini atau doakeun ena jadi lurah enjing mah jadi camat amin di camat jadi bupati kagok Pak Haji Uyu tong jadi bupati hungkul kan jadi presiden Pak Haji Uyu jadi presiden Neng Ajijah jadi menteri desa tertinggal orang katinggalin wae alhamdulillah yang terhormat pimpinan pondok pesantren Riyadul Hikmah Bapak Kiai Haji Sihabuddin anu mana dadah ieu loba amat orang moal ceramah meureun ya Mata'an Allah bituli hayatih doain mudah-mudahan para tokoh agama biar pada panjang umur amin ya robbal tehilap ka para sesepuh-sesepuhna karuhun-karuhuna jeung dedemit-dedemitna piraku dedemit di dieu alhamdulillah pendak eueuh ieu Neng Ajijah teh ieu geulis henteu nya piraku kasep mah ningali cenah saur MC kantos aya di aksi Indo dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Azizah kirim ke oh nggak SMS ente oh patusan mah urang kasenggol tapi alhamdulillah ada hikmahna patepang serang ibu-ibu di dieu tah kitu ece di mana ada undangan diisi pengajian datang daripada imah lalieun leres teu Bu perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun leres teu komo ibu-ibu mah tukangan ngaji ya meni kencong kana nganjuk mata ngaji oge keur neangan doa pada aku keur ngaji neangan duit mah ici da ustazah ge sok butuh dukungan teh sopan teh duit matak pampang mempeng mak sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng emang embi di dieu ece urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur budak teh pikiran teh duit ujang duit teh Ajijah mak kumaha teh mikiran duit emang kunaon sih isukan ngagerenyak daratang ka imah saha emok di sisirian aya kitu Bang emok ulo Pak Kades poe Senen emok poe Salasa emok poe naon deui ece Rebo jeung Kemis ieu mah sigana korban Bang emok ya ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek cekelan dengeuna bawa ka pangajian udah mah dicekek ke batur paeh meureun alhamdulillah dalam tasyakur bin nikmah ihtifal maulid baginda Nabi Muhammad yang sudah menjadi tradisi Pak dan budaya di negara kita Republik Indonesia jauh-jauh di Karawang kadi di sia-sia mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun Rajaban datang bulan mulut ngayakeun mulut Kiai kondang dan kandang diondang di Jakarta aya Jainuddin MZ datang di Karawang Jainuddin men Mika eling ahlak pribadi Kanjeng Nabi Muhammad apalagi punten abi dipasihan tema naon cenah ge meh ngainspirasi akhlak Rasul tina santun berpolitik mewujudkan desa anu maslahat sebab punten palurah da mah keur usum tahun politik Neng Ajijah berangkat di Karawang keluar tol mak Panimbang ka Cikeusal Gusti pinuh baliho jang aya pilgub aya pilkada aya pilek eta pilek batuk lain sih emang rupa-rupa aya pilek pilgub pilkada cok urang mah beda jeung pilkabe naon si bedana eueuh ye pilkabe mah lamun poho
jadi poho disuntik jadi budak leres teu. Tapi kalau udah pilek pilgub pilkada lamun geus jadi. Nah, punten yuk kita cari kriteria pemimpin seperti baginda Nabi Muhammad. Matak di awal mukadimah di awas dina hiji ayat. Muhammadur Rasulullah. Usti ieu mah kudu kikieuan wae mah ya. Muhammadur Rasulullah. Yen Kanjeng Nabi teh utusan ti Gusti Allah Subhanahu. Gaduh opat sifat naon cenah nu kahijina sidik jujur tina ucapan sareng perbuatanana. Nu kaduana tabligh menyampaikan aspirasi umat atau rakyatna. Nu katiluna amanah Pak tidak khianat kepada umat atau rakyat. Keempatna fatona cerdas tur pinter jamina. Tuh cari pemimpin punya 4 kriteria tersebut, insyaallah ngajadikeun Indonesia sing janten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Tapi punten, tidak cukup dengan 4 sifat. Kanjeng Nabi bisa sukses membawa risalah kenabian karena didukung dengan walladzina ma'am. Kiki anu ke semplak berarti. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kanjeng Nabi sukses membawa risalah kenabian karena didukung ku para sahabat. Nah, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Begitu pula pemerintahan orang Pak, aya bupati, aya camat, aya camat, aya lurah, ada lurah, ada RTR, semua bekerja sama insyaallah khususnya ngajadikan Cikesal sing janten Qoryah Thayyibah. Amin ya robbal. Bermasyarakat sepatos panangan jang panangan 5-5-nya dipakai manfaat. Betul apa betul? Arek nampiling bisa, nonjok bisa. Coba lamun emam pakai jempol hungkul. Tilu poe karak beres. Ini jempol jeung saha neng ajijah jeung pemerintah. Kegiatan disupport pemerintah dijempolin ku palurah beres urusan. Betul apa betul? Telunjuk jeung saha neng jeung nu beunghar. Anu beunghar nunjuk tuh rumah budak yatim reon aluskeun. Majlis taklim yang udah pada bocor bagus ini orang kaya nunjuk jang kelar urusan. Betul apa betul? Jari tengah buat siapa? Buat aparat, guru, netral, nggak kemana-mana. Jari manis buat pemuda, buat pemudi, dikasih cincin khitbah, dikasih cincin nikah. Iya cinggir ejeng saha, ejeng ibu-ibu. Gedengan ibu-ibu di mak letik-letik antep, ibu ngorong pakai naon? Pakai cinggir. Piraku ngorong pakai jempol. Tapi namanya simbol terkadang ada lawana. Naon lawana Pak sok lamun suwit jempol jeung cinggir. Mana anu eleh? Jempol. Begitu pula pejabat pemerintah diberi awewe cicing. Betul apa betul? Telunjuk suwit jang ngejeng cinggir. Mana anu eleh? Cinggir. Begitu pula perempuan diberi duit meneng. Betul apa betul? Tapi saya yakin insyaallah ibu-ibu yang hadir di pengajian pada pinter nyari duit. Amin. Di belah mana bapak nyimpan duit kapanggih we ku pamajikan anak. Ya Allah, pantas Jenderal Sudirman pernah mengatakan tak akan ada kemenangan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Yuk, ayeuna orang bersatu padu, saling berjuang. Tapi punten, perjuangan tidak akan sampai kepada tujuan tanpa disertai dengan doa. Sebagaimana perjuangan dan doa. Aruda. Berakit-rakit ke hulu yeah. Berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu yeah. Manis rasanya gula. Susah-susah dahulu, sakit-sakit dahulu, baru kemudian berbahagia.
bobogan we aya nu nyawer. Pak Haji Uyu nyawer satuju. Mana Pak Haji Uyu yo? Haji Uyu lagi laka duit. Aki-aki memolohok wae. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus juga disertai doa. Urang teh boga duit. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Lanjut berakit-rakit, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Tepuk tangannya mana? Ada atau tanya warga keprok-keprok, Ma Ici meni molohok wae. Ada, boleh ngajina pakai musik boleh? Sambil nyanyi boleh? Bilih aya nu fanatik bae diharamkeun. Ece lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso, musabakoh. Jangan imaman tadi mah situng di laguan dan diharamkeun teh. Moal ngeunaheun ieu. Ih, cobain weh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we bah ngaosna, neng hoyong nyanyi, hayu, hoyong suri entong ditahan. Kenahan suri gugondokeun sagede helm. Ieu masuk anu protes, arek naon sih ngondang Ajijah, pakai nyanyi, pakai disawer. Manehna ngomong kitu sababna manehna teu bisa nyanyi kitu lah. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul nggak Bu? Tadi ada kori Gusti satilu-tilu ada ngajijah di pelak Pak Haji Uyu, datang 11:30 naik jam 11:30. Raoseun ngaosna karena pakai seni, betul nggak? Di Mekah di Madinah jang ngaimaman teh palaranjang. Yasin, Waqiah, Tabarok nggak berasa pegel karena pakai seni. Gusti pindah ke Harundang. Subuh-subuh aki-aki wa huntuan ujoli farrasubiro kata ini Allahu Akbar. Boro-boro Yasin Tabarok neng tabat beres-beres, tabat tiada abilang abi wa tabat yada, abilang abi wa tabat yada, abilang abi wa tab. Wis aki-aki pikun jang pindah suratna. Inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dicolek ku incuna bah buruhong geus beurang. Innalillahi. Ngagolepak modar kabeh. Artinya apa? Yo siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang insya. Tong sieun tahadus bin nikmah kapungkur Ajijah kantos ngaos di Cipasung di Tasikmalaya. Kuliah di Al Azhar Mesir. Tuh neng di Karawang sawah ngagebiar. Anu saha coba? Nya emang heuh anu batur. Tong sieun aja. Ieu mah di Karawang masih banyak protes Pak. Ajijah, emang anak orang keluar pesantren jadi naon sih? Jadi jelema. Padahal aku keluar pesantren jadi bebegi. Ibu nanam padi rumput ikut, betul nggak Bu? Nanam rumput padi belum tentu ngikut, betul apa betul? Tanemin ilmu agama, dunia bakal nuturkeun insya. Tong sieun, ieu mah anak hayang masantren ulaheun ku bapana Pak. Ujang hoyong masantren ulah, cuk urang ulah. Emang kunaon sih Pak? Lah, balik pasantren paling lagi proyekna proyek tahlil.
proyek tahlil. Kamu lamun malam Jumat aya manuk cungcuing. Apal teh manuk cungcuing? Manuk buak. Gusti RT sibuk telepon Amil. Mil, siap Mil. Aya naon teh eta si burung buak. Manuk cungcuing isukan aya nu paeh Mil. Lumayan 7 poe tahlil. Naon cek Amil teh bener teh bias urang ge geus seep puguhannya. Mak subuh-subuh ada yang ngumumin di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon cek Amil teh bener pisan tebakan si RT. Si goreng saha nu maot mitohana si Amil pisan. Ya Allah Bu. Bu. Zaman kiwari jauh budak tina agama ya Allah hati menjerit. Apa lo nyanyi mah? Enak jangker usum budak alay. Budak alay teh apa lamun ngomong molotot idah lagi kala luar loh gue en baba loh baba gue lain. Ih manggil mana ge nyokap, manggil bapak nage bokap, neneknya keluar na dapur ini kecap. Jang atau arek turutan orang bule mah tingali heula kasep, orang bule mah pantes kulit nage bodas, bule, tato nage danta, naga, harimau gusti, orang harundang. Kulit hidung tato orai kadut buuk di beureuman kos kuah bakso pakai anting mending emas mah hadiah ciki ini asup ka Alpa sendal dibuka asup ka Alpa sendal dibuka balik di Alpa kena asal tapi ka ieu mah dikerok asup angin ya Allah Bu Bu abi ngalewatan jalur non tadi tama loba totowang Pak Haji Uyu pino si Sarkin si Odah keur bobogohan kata darling nu modar teh eling-eling bobogohan nyaklan gitar mak nya bobogohan mah nyaklan gitarnya jang pira aku bobogohan nyaklan genjring emang rek nyanyi magadir nyanyi si Sarkin mah tetap demi cintaku padamu ke gunung pun ikut denganmu walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Mama molohok we lagu naon cenah tuh. Diterusin ku si Sarkim teh bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu dijawab ku si Odah. Bubui. Oh geuning ka bubui bulan. Ternyata udah nggak tahan senggol-senggolan. Makanya udah nggak aneh jang nikah nembe 2 bulan geus keureunuh 8 bulan. Nauzubillahi min. Saya titip al ummu madrasatul ula. Ibu pendidik yang utama. Suamina keur usaha, salaki keur dagang, gek, diuk da cangkeul. Gelar sajadah menta ka Gusti Allah Rabbana hablana atina we atina geus kolot mah ampela we atuh mun atina Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh-soleha amin. Beres tetepan gaduh Al-Qur'an gaduh osok dibuka dibukaan weh hungkul dibacana matara ripuh ajija mama lebih hafal nyanyi daripada ngaji orang di tas barang-barangnya kesana kemari mencari apa ongkong ngene kok dibanding apalin teh barudak tah domba-domba kuring di angon-angon di paraban anak nage anak domba anak kuring coba ada ngaji mabah Gusti meni hese qul huwallahu ahad hafal qul a'udzu birabbin nas hafal alam tara kaifa daraballahu Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Kata Nabi, terangi rumah aranjeun bukan dengan lampu yang harganya jutaan rupiah, tetapi terangi rumah kalian dengan solat dan membaca Al-Qur'an. Beres netepan salaki datang cium tangan bolak-balik osok kece osok iraha lebaran setahun sekali. Bah coba abi bade naros pamitos Jumatan si emak cium tangan tuh. Lamun tos Jumatan si emak cium tangan tuh.
Cok si emak teh kumarik cium tangan ajijah bapak nage henteu Jumatan. Kesel boga salaki teh lah titah ka masjid alasan dengan asam urat we asam urat. Aneh asam urat pas bedug hungkul. Coba disamper ku babaturanana ih titah mancing nguseup jeung ngadu hayam Gusti meni lumpat. Aya nu kitu aya? Ah salaki euceu sigeuna titah. Sarua cek si bapak teh lah ajijah boga pamajikan teh ripuh. Emang kunaon kitu Pak? Baheula mah can kawin kuat nahan hitut 3 jam. Enak mah geus rumah tangga boro-boro nahan hitut. Suami lagi nonton TV, istrinya lewat. Brat. Gusti aya knalpot lewat. Ya Allah dandan buat diri suami insya. Seep bedakna mak atau pakai kapur barus. Halis kandelan neng pakai sifat Mekah jedat jedut. Ieu mah aya halis dikerok tapi pikeun kalena. Pakai sedo murah keluar imah breg hujan atuh ngalehle. Yang persis kelong wewe. Ya Allah Bu, Ibu, namanya perjuangan orang tua majang luar biasa. Seorang ibu Pak 9 bulan 10 hari mengandung. Ayah lagu nage ibu, wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, eta mengandung lagi. 11 anak eta. Sabulan jang indung mana teh mabok wae. Papa, mama hoyong nu hasem. Keheula atuh mah papa dengan heula ucing. Pah, mama pengen ayun-ayunan dong. Di mana mah tuh di luhureun tower, Gusti. Nya kasetru mah tuh. Sabulan 2 bulan jang mabok wae arek ngelahirkeun pilihan cuma 2, kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan dicanda ku bapakna, diazanan, dikomatan langsung dipapangku. Anak raja. Tukang cilok padahal bapakna eta raja cilok meureun. Moal ieu disebut anak tukang cilok, moal disebutna ge anak raja. Leres teu. Endang katep. Gusti budakna hideung. Eueuh kasep-kasepna ieu. Enggak ada orang tua ngejelekin anak, terus Bu. Ada juga anak ngejelekin orang tua, betul. Matak punten abi titip namanya anak soleh geus pasti pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh, betul. Budak soleh mah jang indung gering, abah gering teh ngabring dibawa ke dokter, tah budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter, emak kena batuk pilek hungkul, buru-buru sawah kebon dijual, eta mah harta warisan, betul. Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa melikeun sawah jeker anak, bisa melikeun kebon jeker anak bisa moal melikeun sawah jeker kolot moal boro-boro melikeun sawah neng ajija anterkeun we 3 karung bea sabulan sakali ka ieu mah kolot pernah henteu teu loba teuing 3 karung mah atuh kueh iraha dianterkeun anak lebaran setahun sekali Pak datang malarudik likum salam mak neng mawa kue jeker emak naon eta neng kuehna kue ranginang jeung akar kelapa Gusti udah nenek-nenek nggak ada giginya dikasih akar kelapa atau dikeum 40 peuting neng karena kacatruk tak akar kelapa naon cek indungna teh emang maneh boga kue tuh jang kolot mah henteu dibere ge teu daekeun menta leres teh Bu simpen we neng di dapur eta Pak budak ningali ka dapur ningali pandaringan ngajrit nempo pandaringan mak kunaon neng iya beas meni loba oh nya bapak maneh ngadesel kunaon sih henteu boga beas henteu nya cokot atuh 3 gantang mah tuh kolot urang mah nganterkeun sakeleletik ranginang ngarampok 3 gantang beas di imah kolot eta betul tuh perjuangan orang tua luar biasa makanya malam ini neng Ajijah bade masihan hadiah 2 nih kapayun ayo mana ka dieu ayo sok ya cenah nah, mak dia mak tanah jilbab koneng hayu ke menang hadiah hayu ka dia hayu doaan ka dia doaan tah hayu ka dia sok hayu enggak tah oh aya belah dia tah ada aya si Andin jeung si Elsa datang ya tos doaan we doaan dompak ka dia naik mana naik ka dia tah ada naik ka dia mah sok neng bantosan ka dia mah naik tah ada oh iya si Elsa teh nuturkeun meureun ye ka dia mah sok naik mana naik tah ada awas lejingna katincak dah
mak damang mak ka dieu mana tah deh menang hiji cenah mana hiji deui ya ka dieu mak ka dieu maning ka payun mana hiji deui nu koneng ka dieu nu koneng tah ka dieu mak mak damang mak Gusti menegarilisnya inilah artis KDI yang tereliminasi keprok heula atuh keprok mata Japati meureun dikeprokan mak arek mentas ieu nyekelan wae teh dah kadituna tuh saeutik ieu meni haleurin mak punten mak saha namina Ibu Ani mau ditayangan Roma Irama ieu jang mak Ani gaduh putra bara hiji 8. Alhamdulillah kau mengandung melahirkan melahirkan lagi mengandung lagi geus sabaraha eta tah mak gaduh putra 8 ngeureuyeuh keneh Tuh. salat atuh piraku ek ngeureuyeuh wae gaduh putra 8 boga salaki Itu hiji. emang hiji piraku anak 8 salaki 2 eta aya keneh salakina henteu aya keneh Aya saha namina Sarkan. Gusti baheula memanggil lagi AA ii hoyong nama puluhan tahun rumah tangga saha cara kita sarkan meni dendem boga salaki teh atuh bapak sarkan gitu meni leuleus sarkan mak Ani gaduh putra 8 caroge namina pasarkan isu sirian wae kadieu mah bisi ragrag ayo kadieu ma punten mate saha namina Kasmi. Kasmi kusi kabegem lain sama kabi kusi mak Kasmi gaduh putra bara hiji mak Kasmi 2 wewe hiji laki hiji. gaduh putra entong nonggeng atuh mentang-mentang aya Haji Uyu meni nonggeng wae eta mak gaduh putra 2 gaduh caroge Randa bah aya Randa ya di data maksudna teh tos lami jadi Randa 4 tahun. 4 tahun hoyong nikah deui teu Henteu. saha nu dahikeun atuh aduh mak Kasmi boga anak 2 terus teu boga salaki tonyaklan bujur getek emang dicemak-cemak mak Ani orang mana Orang dieu. orang dia ieu naon si nami lemburna Harundang. saha si lurahna Haji Uyu. Haji Uyu kajen kecamatan naon si ieu teh Masih Keusal. kabupatenna Serang. provinsina Jawa Tengah. Allahu Akbar jauh-jauh teh Banten peraku Cikeusal ke Jawa Tengah mama areka Brebes meureun Banten mak Gusti ieu harundang ke Jawa Tengah cenah kadieu mah engke menang hadiah hayu ke dibere hadiah coba emak sukan bener mama emak orang mana Orang Harundang. orang Harundang kecamatan naon mak Cikeusal. kabupatenna Serang. Serang provinsina Banten. nah, hebat iya mah bener Banten orang kunaon ke Jawa Tengah orang di tas heula jang ieu bisi ti Cina aik tahun politik enak mah sok hayu turutan hayu engke menang hadiah Pancasila 1 nu kahiji heula naon mamang geus kadua wae ka dieu mah 1 Ka Tuhan Maha Esa. hebat ka dieu mana bisi ragrag 2 Kemanusiaan beradab. Kemanusiaan beradab cenah orang teh kudu olaradab santri 3 Pengadilan agama. Allahu Akbar ari mah hayang papegatan 3 pengadilan agama cenah Gusti aya meni dendam ka salaki teh kajen kumaha emma we nya 4 Kerakyatan pimpin Haji Udus. Hidup Haji Uyu hidup kerakyatan dipimpin Haji Uyu oh yang eleh meureun Jokowi 5 Munggah Haji. Eta mah rukun Islam peraku ti Pancasila ka rukun Islam
Geus kajen nah ka dieu. Aku mak we nya. Aduh, mak. Itu nyekelan we tuh kos ek mentas ieu mah tuh. Mama tong dibawa kuis, bisi aprak-aprakan. Ayo turutan ke menang hadiah. Sholatum bisalamil mubin. Bisalatil Agri salatil mama. Balikan deh. Bisalamil mubin. Apil mubin. Linuk totit tain. Bisa. Ayo ke menang hadiah. Linuk totit tain. Tatahita. Lalaunan. Erakeun budak santri tuh hayu. Linuk totit tain. Ya goromi. Ya koromi. Hayya manjana. Ya manjana. Manjana. Coba teangan ya Allah. Aduh Gusti. Ma teh jimat. Langka deui. Ece hoyong teh kenging barokah. Mau dapat karomah mau. Kita nggak bakal dapat barokah, nggak bakal dapat karomah. Rek tatanya ka dukun, tatanya ka kuburan. Tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Berikan perhatian kepada orang tua yang masih ada. Berikan kasih sayang. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diberikan umur yang panjang. Amin. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada emakmu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Mama ngalamun wae. Neng hayang ceurik, tanya atuh neng kunaon ceurik. Atau konani cerek. Tincak nyeri. Ya mah ngalamun wae. Mak ye, ku abi diberi hadiah. Mak hayang nu beureum, hayang nu biru. Yang kabebet. Atuh palaur amat enak kerame tuh di Palestina Israel hayang kabeh cenah tah. Mak hayang nu beureum, hayang nu biru. Bere. Kira-kira ku mic dipake naon? Rek meuli pulsa. Ma boga handphone tah. Oh bogaeun Facebook jang. Naon ngaran Facebook nama? Oh ini jendil@yahoo.com cenah. Terima nya mak. Tong kaluar peuting-peuting nya. Paur lo bapak muda. Enak mah keur usum tuh. Kaci kuda kajati sari, kaci huni kajati rasa, pamuda zaman kiwari. Nini diper. Astagfirullahalazim tong ini acan. Terima ya mak. Tong keluar peting-petingnya. Tong meuli cilok wae. Ai meni buru-buru sok sing sehat, sing panjang umur. Kajen batur maot ge mama ulah maot. Sorangan we tapi hari kiamat. Sing sehatnya mak. Ya mah ngalamun wah ya mah. Hayang nu beureum, hayang nu biru emak. Nu beureum. Anu beureum. Ma kadi yang mana ta? Kadi ai ka mana? Ma hoyong teu panjang umur. Hoyong. Hoyong baraha ratus tahun.
Itong lila-lila. Cenah yang panjang umur. Orang mah umat Kanjeng Nabi nya mah moal tebih usiana ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usiana dugi ka 63. Lamun emak usia geus 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh sapoe deui ya meureun. Heeh menang barokah. Emak emot kana teh usia emak sabaraha? 17. Ya pakai legging teh ya. Oh heuh pakai legging. Terimanya mak, tak ya hebat. Ini pemerintahan desa Harundang. Selain ngundang Neng Ajijah, isukan emak aya di Indosiar. Setel TV nanya mak, jam 12 beurang aya di Indosiar dalam acara patroli. Ditewak ku buser. Mak ya, bejakeun ka ibu-ibu di dieu ka hiji kitu rumah tangga teh kudu loba nyonyoo. Oh, aduh. Nyonyoo? Ih, nyonyot. Nyonyoo naon cenah? Nyonyot susu. Nyonyoo susu. Nyonyoo elmu, pernah aku nyonyoo susu. Mentang-mentang anak dalapan. Nyonyoo ilmu meh boga budi pekerti. Anu kadua pamajikan teh kudu dibelikeun cangkir emak Gusti meh ngopi duaan isuk-isuknya. Nu katilu rumah tangga teh kudu apal parduna adus. Bara hiji cenah pardu adus? Adus. Baraha? 5. 5. Naon nu kahijina? Jadi sadat. Eta mah rukun Islam. Pardu adus aya 2 nu kahiji niat anu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak mentang-mentang geus teu boga salakin tentara mandi gitu ya. Aduh mak urang teh keur muludan ari Kanjeng Nabi lahir di mana cenah? Turutan di mana? Di Mekah. Yang sing kencang di mana cenah? Di Mekah. Di Mekah. Dikurebkeun? Ih. Dikurebkeun di mana? Teu kabade ih. Di Madinah. Pernah aku muludan ungal tahun teh nyaho di Madinah. Kanjeng Nabi lahir di Mekah, dikurebkeun di Madinah. Ari emak arek di mana? Batu di Pasar Nangka. Di dieu be nya. Eueun nu ngagotongna jauh ka Madinah mah. Ma sing sehat, sing panjang umur. Mumpung masih ada orang tua berikan perhatian, berikan kasih sayang. Bawakan lembut-lembut, tong dibawakan akar kalapa. Karunya mapakna tos aya huntuan. Yang udah nggak ada ziarahin makomna, mudah-mudahan makomna sing janten makom rodoh min riyadil jannah. Amin ya robbal alamin. Yang Ajijah izin moal tiasa lami enjing jam 2 pagi tos kedah aya di Bandara Soekarno Hatta naik pesawat Garuda. Ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Mane malohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pangosan yuk sami-sami ngadoa mudah-mudahan kangge ilmu manfaat, hajat dikabul, urusan dimudahin, wabil khusus segenap panitia dapat barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berkah doa berjamaah semoga rizkina barokah, anakna soleh soleha, rumah tanggana sakinah. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dibutuh sasarangan ku Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Nuhunkeun dihapunten bila aya kalapatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.